Ah jang bulan akang lain geus mang bulan-bulan kuring teu ngiluan jeung si Cepot ya. Kamana wae akang atuh sibuk naon ayeuna? Ye, pan ayeuna mah kuring teh usaha. Nah usaha naon tak Kang? Dagang basreng ayeuna mah. Aya digeningan kana basreng. Alhamdulillah basreng teh cikruh ongko. Wih, marukan kita kumaha Kang? Nah. Akang? Hah? Lancar akang? Alhamdulillah kamari ke 2 kilo tah masak teh. Masak teh? Nya ngan barado kabeh teu jadi meulina. Nah, betul jadi. Tunggu nama dihakan ku aing kabeh. Salembar Kang ya. Alhamdulillah ketang jang. Rajin ngagawekeun si Epul nya cina ngagoreng basreng da beak deui basreng teh. Bari ngagoreng capluk. Pajarkeun teh tester Kang. Pajarkeun teh tester ngan nepi ka beak kabeh. Da kawer asak si eta mah kitu. Hanet-hanet teh. Paingan cik teh lamun keur ngagoreng teh sok mawa budakna. Eta teh. Pamajikanana Milo. Sabodoroyot Kang. Sabodoroyot. Pajarkeun teh wios abdi nu ngabumbuan mah. Kitu. Sakantanan abdi nyenak sanguna itu kita. Sing horeng eueuh deungeun kejo di imahna teh. Eueuh deungeun abdi mah. Mata kaina bangkrut rek ieu deui ngonten deui aing ah. Tapi ka kitu dongengna. Nepi ka kituna teh si si Kang Sepot belah mana ongko ek taraweh di dieu. Tadi nama nyarita macam taraweh cenah. Ka mana atuh teh? Elah Gusti. Tah geuning. Lain jang Bulan. dewek viral na TikTok leuy. Wah, marokan kita si Akang mah ayeuna mah. Heeh, anu kieu ge Ramadan tiba teh eta teh. Kitu. Heeh, ngan ka aing nama royalti aing Oh, eta teh. selebgram mah marak eta teh. Marokan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, Ramadan tala libra, Ramadan tiba. Sora aing pisan teh sia. Ai sonna mah diparake ai kana sorana kana boga sorana teh harapa. Marokan kentek. Dah bilih-bilih teh apa kasadayana sora abdi teh teh. Mohon. Kadai Menang royalti eta tina eta teh. Bororah royalti aing mah ah. Nu matak teh ke seniman teh loba nu sangsara teh kitu. Marokan. Karya-karyana dipararake tungtungna nyieun status aing nu kaljangar kan. Aya kitu tah. Teu mais teu meuleuh. Aduh, ampun. Eta kumain status wae aing mah geuleuhna teh. Ampun. Pas lain kolot teh heueuh. Ngeus Kang Sepot. Naon? Lain ayeuna teh lain rek taraweh rek di mana dek di Al Islam atawa di Al Muslimun Oh, bieu nyarita trek taraweh atawa di Al Karomah. Bener. Sabenerna mah dewek mah kamari kumaha ieu kumaha rakaat dewek mah. Nah betul marokaat gitu. Oh di gitu sih eta di Al Muslimun 2 aing pindah ka Al Islam 11 sing gitu. Dipilih sih eta mah. Dipilih aing tapi kita gen bae nya perbedaan teh ulah nepi ka jadi pasea. 11 jeung 2 kadang-kadang parasea. Marokankeun. Heeh. Teu pira nganaon ngagul-ngagul dalil. Jumlah rakaat. Da kabeh oge jumlah rakaat banyak kabeh oge da aya dalilna beureun ulama nitah eta teh kitu. Aya dasarna kari-kari parasea ayeuna. Oh, anu 2 masyakeun 11. Nu 11 masyakeun nu 2 Padahal nu salah mah nu teu taraweh. Tah eta. Anu teu salat nu salah mah. Teu salat bener. Heeh, da eueuh nu salah kabeh oge. Laras. Komo aya dalilna aya dasarna mah euy. Asa tanggung jawab dan ke. Di yaumil akhir, yaumil hisab. Mohon kan eta bagian ulama kan. Di yaumil hisab ke dipertanggungjawabkeun. Laras. Oh, nah maneh keuteu puasa. Tuh. Pajarkeun teh da gawe ieu mah cenah. Pajarkeun teh lagi mencari nafkah. Kagoda ku belum lauk. Pajarkeun teh lagi mencari nafkah cenah kan. Ai dahar mah kuas cenah teu dahar ngan udud alah cenah. Mun teu udud teh pahang. Anu matak oyag mah eta kan. Heeh. Mau mobil batu nu. Baingan mau mobilan wae di kamari. Ngajam. Kegiatan oke mau mobilan ya. Tapi sok aneh tapi di masjid kuring mah taraweh teh mengalami kemajuan. Kemajuan kumaha? Kemajuan ayeuna mah mararaju we nepi ka sapna oge ngan duaan. Anu tadina 4 sap
aya nama jadi 2 sap. Malah aya nama jadi 3 sap. Jadi hiji sap. Jadi sasap aya nama. 2 teh jeung tihang kan. Heeh. 2 teh jeung tihang. Aya angguran Imam Hungkul cuang Cileung. Suka teh maju teh minuhan. Tak kemajuan teh maju sapna. Eta maju barisanana gitu maksudna. Barisanana bener. Nu madak dia oge. Tah dewek aya laguna eta teh lagu taraweh. Tentang taraweh. Heeh. Ngan dina lagu-lagu nama lagu Aisyah ngan lirikna dirobah jadi taraweh. Tentang taraweh. Heeh. Kumaha tah? Dengkeun sia. Tah, beresan. Der boy. Iya laguna. Taraweh pinuh teh kur mimiti tapi kadieuna leungit hiji-hiji kur nini jeung aki-aki cangkengna sok nyeri mimiti taraweh kot ngajalajar jamaahna pinuh nepi ka luar kadieuna barisan ge ambyar teu nepi sajajar nakamarana pasukan taraweh nungtutan syaraat ti imahna indit niatna erek taraweh nakamana heula namengkol kamana nu tadi narek taraweh dina ayana salat taraweh teh sok bari nunutan dapas gerbukana sagala sok didaharan nepi kamerkaan beudeuh ngabareuhan tungtungna taraweh balik di heula taraweh pinuh teh kur mimiti tapi kadieuna leungit hiji-hiji kur nini jeung aki-aki cangkengna sok nyeri mimiti taraweh kot ngajalajar tapi jamaahna nepi ka luar kadieuna barisan ge ambyar teu nepi sajajar jang oboy sika Ayo. Masih bersama Jagat Sunyaruri Channel di sini yo. Jagat Sunyaruri Channel. Asik. Ayo. Cikumas sindiran teh tadi teh. Ayo. Taraweh pinuh teh kur mimiti tapi kadieuna leungit hiji-hiji kur nini jeung aki-aki cangkengna sok nyeri mimiti taraweh kot ngajalajar jamaahna pinuh nepi ka luar kadieuna barisan ge ambyar teu nepi sajajar nakamarana pasukan taraweh nungtutan syaraat ti imahna indit niatna erek taraweh nakamana heula namengkol kamana nu tadi narek taraweh dina ayana salat taraweh teh sok bari nunutan dapas gerbukana sagala sok didaharan nepi kamerkaan beudeuh ngabareuhan tungtungna taraweh balik di heula Asik. luar biasanya Bisaan lirik nama eta mah ngena banget da kenyataan anak kitu kajatan bener-bener lain kuna naon ayeuna taraweh teh lah eta mun barudak teh ulah dicarek kok sok lo baru nyarek baru barudak teh geuningan taraweh teh sok pasuntrung-suntrung heeh sok paseret-seret eta ge ustad kamari ge dicarekan budak teh pedah pasuntrung-suntrung
Heh, cenah tong pasuntrung-suntrung kitu sia teh taraweh ieu teh pakalah pasuntrung-suntrung. Pas seret-seret. Kumaha cenah lamun bapak cenah miluan gitu. Bapak hebat. Sing horeng Pak Ustad ge bade ngiringan. Paratos kekejatan hoyong ngiringan pasuntrung-suntrung. Darah seperenan. Ayo Kang Cepat Ayo. Mana? Mana tuh? Ka Ustad Agus rek diwirid Mending wirid kayaknya.